Orang ini baca gue sepeda jadi tren baru di era new normal. Sepertinya wabah corona jadi trigger untuk bikin orang punya alternatif olahraga yang bisa dilakukan dengan physical distancing dan juga outdoor. Karena bosan di lockdown dan itu ada di sepeda, sehingga itulah kenapa juga bisa serempak dan menjadi fenomenal. Persiapan goes di era new normal salah satunya dengan memakai masker dan tetap menjaga kebersihan diri dan sepeda. Dan ketika beristirahat, lap keringat dan di wajah dengan tisu. Ngacakan gitu sampai sehat, tapi itu juga fitnah. Pinjam baik itu kata tetangga. Pinjam lah sugan bukan. Gas! Gas! Oi, Gas! oi. Naon? Sampai mana tuh boga pitnya? Ya. Pinjam lah. Kenal. Wes sepeda udah sehat. Kok habis. Dengan corona. Tinggal gua. Dan itu kita mah gede. Segala. Kita Pak, Kurang gede. enggak guys. Ini mah enak. Ini sambutnya. Oh, makan. Ulah dicawai. Tenang. Gue sorangan masa temen cak batur nama ngajak si cepot lah pas si cepot teh boga pit bener ngacakan lah bareng. Isuk-isuk ngopi kieu teh nikmat. Asa teu inget kana naon, asa teu boga beban pikiran, asa poho ka hutang oge. Alah, ieu kopi teh meunang anjuk. Aduh, neangan ti mana jeung bayarna. Ya karena Ai maneh lolong, ho aing keur ngopi.
ngopi teuing. Ini gue speed bae, gue sehat. Wes ka mana gitu, Mas? Kemana bae baru ulin? Ayo. Yuk, Ya ya. nonton lah. Awal nunggu di dia. Sabarnya kot topi. Pot, Oi, pakai masker. nyabeh naha. Ini normal. Tuh tadi maneh teu make. Lah yang ke rumah ke. Ayo, Mana normal? Oh, Pot, aneh titah di masker. masker nu kieu. Oh, teu bebeja maneh mah. Heula. Ayo, Mas. Ah, gitu, harus bener. Nah, aneh lentah tadi. Mana tuh? Guys, Del, be sehat. Kemana tuh? Kemana bae, baru ulin. Yang lu. Kela bener. Tungguan dia. Kela pada nyokot fitnah lah. Pakai masker dah. Ini masker pula. Ini normal. Dan, anu speed nomornya? Pasti. Oh, Lagi yang nggak buru berang. ini 6 nih. Ayo, gila lah. Ayo rek bari kieu. Mah tuh Pit, beboncengan nanti kalah rusak. Nyawayahna lempang. Iya tuh udah capek. Mana? Nah, pitna dituyun. Boboncenganna rusak. Karunya. Pakai pita abay ya. Terus anak kumaha? Ngiring kasih cepot. Nyaan teu naon. Jangan sok bae. A, Kumaha neng? ulahnya kesang kulengan bisi corona, ieu teh tisu wae. Biar sapu lap ge.
Mangga ah, kayaknya candak be fitnah di bumi. Dan kenalan lah Gomez. Dan Yuli, Gomez. Michael Jeding. Dan Pipit. Ayum yang deh lah. ayo Kehila ih, capek. Ngasuh heula tuh di gardu. Bapak, fitnah leungit. Bapak, fitnah leungit. Pak, Naon? fitnah leungit. Datang di sunat lengir. Tadi di mana? Dinya. Goblok. Pit budak aing anu madog. Awas bae mun kapanggih jelemana. Pisahkeun ku aing heulu jeung sukuna. Mes, aing nitip heula pitnya. nyari ka mana? Yang kieu lah ya. Gedung ya. Ieu teh pit budak aing. Mane nu nyokot budak aing teh? Nah tuh mang, Nah pit budak aing dicopot. leles tas ngegenjot epit dicarekan pisan jelema teu salah. Mana tas cocok kamarang? Maneng jepit teu bebeja heula nya. Aing nu dicarekan mah. Men. Tapi tenang, di balik peristiwa pasti ada hikmahnya. Waduh,